Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ta'awazu kudu menta pangraksa Allah. Ta'awadu kudu menta pangraksa aranjeun billahi ka Gusti Allah. Min jahril balai tina kapayahan balai. Wadar kisyaqoi jeung nyusulna cilaka. Wasu ilkodo sareng gorengna hukuman wasyamata tihil a'da jeung nyarekanana pirang-pirang musuh. Rawah ngriwayatkeun kana ieu hadis al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Ta'allamu kudu dialajar aranjeun kabeh al ilma kana ilmu wa ta'allamu sareng kudu diajar aranjeun kabeh lil ilmi pikeun ilmu. As-sakinata kana katenangan wal waqara jeung ka sopanan wa tawadhu sareng kudu handap asor anjeun liman kajalma tata'allamuna anu diajar aranjeun min huti itu man. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Nuaim an Umar katampi ti Umar. Ta'allamu kudu diajar aranjeun minal ilmi kana ilmu ma kana perkara syi'tum anu karep anjeun. Pa wallahi mangka demi Allah la tujaru moal diganjar aranjeun bijamil ilmi kalawan sakabehna ilmu hatta ta'lamu sehingga hatta ta'malu sehingga ngamalkeun anjeun kana itu ilmu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Hasan bin Ahzam an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Tuftahu bakal dibuka naon abwaabus samai pirang-pirang lawang langit wa yustajabu sareng bakal diijabah naon doa fi arbaati mawati'a dina pirang-pirang opat tempat indatiko supupi hiji dina nalika patepungna pirang-pirang jajaran fisabilillahi dina jalan Allah wa inda nuzulil ghaithi sareng kadua dina nalika turuna hujan wa inda iqamati sholati sareng katilu dina nalika diqomatan kana salat wa inda ru'yatil ka'bati sareng kalim kaopat dina nalika ningali Ka'bah di Mekah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani an Abi Umamah katampi ti Abi Umamah. Tuftahu bakal dibukakeun naon abwaabul jannati pirang-pirang lawang surga yaumal isnaini dina poe Senin wa yaumal khamisi sareng dina poe Kemis. Fayugfaru maka dihampura pihi madina itu isnain sareng khamis likuli abdin sakur-sakur hamba la yusyriku anu teu musyrik ya abdu billahi ka Gusti Allah syai'an kalawan hiji perkara illa rajulun angin hiji lalaki kanat anu bukti bainahu eta tetep di antara itu rajul wa bain akhihi sareng di antara dulurna itu si rajul naon syakho upapaseaan. Fayuqalu maka diomongkeun naon ungzuru kudu ningali aranjeun kabeh hadaini ka ieu dua lalaki hatta yastoliha sehingga silih bereskeun ieu hadaini. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Tafarrogu kudu ngosongkeun aranjeun kabeh min humumid dunya tina pirang-pirang kapentingan dunya ma kana perkara istata'tum anu kawasa aranjeun kabeh. Fa innahu mangka sayaktosna kalakuan kanat eta bukti naon adunya teh akbaro hammihi eta leuwih gede sejana itu man. Absya maka ngaripuhkeun sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala dai'atahu kana bandana itu man. Wa ja'ala sareng ngajadikeun Allah faqrahu kana pakirna itu si iman baina ainaihi di antara dua panonna ieu si iman. Waman sareng ari saha jalma kanat eta bukti naon al akhiratu akhiratna akbaru hammihi eta leuwih gede sejana ieu iman. Jama'a mangka ngumpulkeun sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala lahu ka itu iman amrohu kana perkarana ieu si iman. Wa ja'ala sareng ngajadikeun Allah ginahu kana beungharna itu si iman fi qalbihi dina hatena ieu si iman. Wa ma aqbala jeung teu madepkeun saha abdun hiji hamba bi qalbihi ku hatena ieu si abdun ilallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala illa ja'ala angin ngajadikeun sa Allah Gusti Allah qulubal mu'minina kana pirang-pirang hatena pirang-pirang jalma mukmin
tapidu eta datang ieu kulub ilaihi ka abdu bil wuddi kalawan nyaah warahmati sareng welasan. Wa kana sareng bukti sahallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala bikulli khairin kana sakur-sakur kaalusan ilaihi ka itu si eman teh asro'a eta leuwih gancang. Rawahu ngeriwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani an Abi Darda katampi ti Abi Darda. Takafala nanggung jawab saha Allah Gusti Allah liman kajalma jahada anu jihad ieu eman fisabilihi dina jalan agama Allah la yukhrijuhu anu henteu ngaluarkeun ieu si eman la yukhrijuhu anu henteu ngaluarkeun ka ieu si eman min baitihi ti imahna ieu eman naon ilal jihadu angin jihad fisabilihi dina jalan agama Allah wa tasdiqu sareng ngabenerkeun wa tasdiqu kalimatihi sareng ngabenerkeun kana kalimat-kalimatna Allah bi ayudkhilahu kalayan yen ngasupkeun Allah ka ieu eman ala jannata ka surga au yurji'ahu atawa ngabalikeun Allah ka eman ila maskanihi ka imahna ieu si eman allazi anu kharaja kaluar ieu si eman minhu ti itu maskan ma sarta perkara nala anu meunang ieu si eman min ajrin tina ganjaran au ghanimatin atawa ghanimah. Rawahu ngriwayatkeun kana ieu hadis Syaikhaini Bukhari Muslim. Tafakkaru kudu mikir aranjeun kabeh fi khalqillahi kana dadamelan Allah wala tatafakkaru sareng ulah mikir aranjeun kabeh fillahi dina datna Allah patahliku maka sabab ruksak aranjeun kabeh. Rawahu ngriwayatkeun kana ieu hadis Abu Syekh tungkahu di kawin atawa dinikahkeun saha almar'atu awewe li arba'in karena 4 perkara limariha karena hartana ieu mar'ah wali hasabiha sareng karena turunanana ieu mar'ah wali jamaliha sareng karena geulisna ieu mar'ah wali diniha sareng karena agamana ieu mar'ah fazpar maka kudu nyokot anjeun bidzatid dini kana anu ngabogaan agama taribat maka untung naon yadaka awak anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Tanakahu pek nikah aranjeun kabeh taksuru maka bakal loba turunan anjeun. Fa inni mangka sayaktosna kami ubahi eta umagung kami bikum kusabab aranjeun al umama ka pirang-pirang umat yaumal kiamati dina poe kiamah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abdul Razzaq wallahu a'lamu bissawab.